Dentuman jeung Cirebon, Jawa Barat kaget ku ayana sora dentuman jeung getaran kuat dina peuting Minggu. Kajadian eta asalna tina hiji meteor anu ngabentak bal api anu ngaliwat di wewengkon maranehna samemeh muda ka Laut Jawa. Numutkeun panaluntik astronomi jeung astrofisika ti Badan Riset jeung Inovasi Nasional, Thomas Jamaluddin, meteor anu ngaliwat eta mibanda ukuran anu cukup gede. Sora dentuman jeung getaran anu karasa ku warga disababkan ku gelombang kejut anu kabentak nalika meteor gede eta asup kana atmosfer bumi kalayan laju anu kacida gancangna. Kajadian eta rame dibahas di media sosial. Sababaraha video nembongkeun cahaya caang anu ngaliwat gancang di langit luhur kota basisir Kaler, Jawa Barat. Samemeh ngaleungit di Jakarta, aksi ngaruksak imah anggota DPR RI Ahmad Saroni di Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Kaler. Masa ngalakukan jarah eusina imah Saroni. Parabotan imah sapertos lemari, kursi, kulkas, meja, ijazah, pakaian nepi ka barang sejenna dijarah ku masa. Aranjeunna ngalaburkeun pakaian ti jero imah Saroni ka warga nu aya di handap. Kaca imah Saroni oge katingali pegat jeung ruksak. Masa kalayan bebas nguasaan jeung ngajarah imah eta. Mobil Lexus nu keur diparkir di garasi oge diruksak ku masa. Aranjeunna ngaluarkeun sakabeh barang tina jero imah. Candak, 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 cek sora masa. Kaca imah Saroni oge katingali pegat jeung diruksak. Masa kalayan bebas nguasaan jeung ngajarah imah eta. Supir ojek online Ojo anu ngaranna Afan Kurniawan mitra Gojek pupus sanggeus ngalaman kajadian tragis kalindas ku mobil Brimob. Kajadian naas ieu lumangsung dina Kamis 28 Agustus 2025 sarta langsung narik perhatian umum utamana dina media sosial. Numutkeun kabatina informasi anu sumebar, korban keur ngalakukeun orderan seperti biasa. Nalika kacelakaan eta kajanten mobil Brimob anu ngaliwat dina jalur anu sarua disangka nindes korban nepi ka menyebabkeun natukarna sarta putus di tempat kajadian. Presiden Prabowo Subianto marapin wawanohan ka Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Prabowo ngadawuh yen anjeunna moal cangcaya pikeun ngusut Deddy Mulyadi upami anjeunna ngalakukeun kelakuan anu teu leres. Gubernur Jawa Barat beneran ti Gerindra kebenaran. Tapi upami jalmina teu bale, beliau nggak mau kerja sama, beliau sendiri rugi nanti. Rakyatnya marah sama beliau, bener nggak? Eta hal didugikeun ku Prabowo dina diantara dina Gubernur Jawa Barat kebetulan Gerindra. Kebetulan Gerindra. Jawa Barat. Senin kebetulan, tapi kalau brengsek bulan September 2025. saya usut kau. Komo. Tapi saya yakin kau tidak brengsek. Tapi jangan salah. Sepuh anu saya tahu biasa ada kader-kader Gerindra yang KDM langsung nanggungkeun sarta. Begitu jadi bupati wali kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nami Abdi Muhammad Purwidodo. Hadirna abdi di dieu, abdi bade nyampaikan sababaraha warta. Demonstrasi digelar di sababaraha titik di Jakarta Pusat dina Selasa 30 September 2025. Aparat gabungan ti Polri, TNI, jeung Pemprov DKI dikerahkeun pikeun ngajaga keamanan. Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Letkol Ruslan Basuki nyebutkeun kepolisian heula ngagelar tactical war game jeung apel pengamanan dina jam 8 isuk. Masa ti mahasiswa penggugat peradilan bersih babarengan jeung sababaraha elemen sejen ngagelar demonstrasi di daerah Silang Selatan Monas Gambir. Sajabati eta, kelompok mahasiswa penggugat peradilan bersih oge ngagelar aksi di hareupeun kantor Komisi Yudisial RI.